So sepatu. Tukangnya, yuk. So sepatu. Lumayan. Pelanggan pertama siap. Ayo nu tiasa dilereskeun, Manawi. Ngamang buku abi terdapat dulu raskenyon. Tapi kehalanya abi nuju repot di dapur cancang beres. Kewek khusus ujang di kadieukeun nya. Ya, tak amang antosan didinya. Oh, nyamun atuh mangga diantos satunya. Abi ngiring calik atuh. Aduh. Ujang, Woi, kenaon eta? iya Kang ngorek motor, Mak. Lah tulungan mah sakedeung teu dihareup ya tukang sol. Terus? Eta ka tukang sol pangahakankeun sapatu sakedeung ya. Makeriwan di dapur. Di mana senalna? Eta dina luhur karanya dihareup. Bang. Ya wae. Akan deh. Ih, mana tuh inung aing teh? Tuh, mana, Mak? Eta sujang anu gagang beureum aya di dinya tah. Iya. No iya mah coplok. Oh. Oh, nyanges tuh. Tadi hakan deh. Mang. Ya, hakan. Hah? Hakan? Oh iya, merenya erek di jangkungan. Bari sekalian merenang so iya nya. Nah, di jangkungan aing Mang. Di hakan, Mang. Ih. Ma, iya tadi hakan ku si Mang. Oh, sujang sing dihakan ke si Emang. Tuhnya jadi urang dicarekan Mang. Giruhakan eta. Astagfirullahaladzim, maknya orang ka dieu teh titah nahakan nu kieu patut. Maksudna meureun ieu teh di jangkungan, ieu di sol meureunna da urang teh lain rinyu, urang mah tukang sol. Geroan sing puguh. Ripuh. Mang geus beresan. Geus ya karek beres sujang. Ieu tukang sol mau ngahakan senal, karya geura. Aya wae atuh Ya kunaon cenah sujang tukang sol teh mungun ngahakeun senal mah. Buka tuh si Mangna. Kunaon Mang? Atuh banyak teuing, mak urang ka dieu teh titah nahakan senal. Kan ku abi teh geus dijelaskeun ieu mah di jangkungan bari jeung sol ieu. Bener sujang cek si Emang. Kumaha kitu maksud sujang? Nya esogan teh cek mah tadi teh pangahakankeun teh pangalebokkeun gitu. Bodoh, bener dihakan sorangan. Duh, nyeri mah.